Cek Imam Usmu'i dari halahu summa yaktumu sirrahu wa yasbiru wa fi kullil umuri wa yasha'u. Dituliskan eta ucapan batu pependeku anjen eta nafsu tong ele anjenku masalah sakitu dan masalah jodoh ngarmoal katipu pasti pendak najan cinta tadi aku sobaran eta kanyeri dina dada mentakna ulah sok loba cacarita bahum kapahitna cinta kunyalira mun jodoh mah pasti namoal kamana lobakeun ku anjeun ibadah ngadua sanggakeun sadaya ka Allah Ta'ala tong sieun bakal jadi atau hentena da eta mah atos aya nu ngaturna dijawab ku eta pamuda pakaifa yudari wal hawa qatilul fata kulli yaumin ruhu ya taqatu ditulis ku eta pamuda nabature kuma bisa nahan hawa nafsu lamun dina unggal poe tiap waktu hati tepegat emut wae kaditu ka istri pujaan hati nuka tujuna habisa nyobaran ieu ka nyeri lamun dina unggal waktu tiap hari ieu ka nyeri tepindah ingkah pergi ruh jasad asapi sajeng diri abdi zalam yutik sabrul katama lisirrihi falaysa lahu mimma siwal mauti anfa'u tapapatana ti Imam Usmu'i ka eta pamuda bila anjeun teu bisa mependena karena nafsu anjeun teu bisa sabarna teu bisa nahana kana cacarita nyimpen hiji rahasia rasa cinta mangka teu aya jalan kaluarna jabiti maut anu langkung saena teu ari ibadah teu ari usaha mending maut daripada nalangsang ngalongok dina kaean katiluna anjeunna kaget ninggal eta pamuda nyarandena batu nungkulkeun sirana dipariksa tening atas teu bernyawa samina wa atana sumamitna fabalighu salami ila man kana lil wasli yamnahu pesan terakhirna tertulis batu ti eta pamuda katampi jeung nurut abdi ka mama daripada ibadah usaha tarang ngaji tara hirup ke jadina langsa usabab dibutakeun ku rasa cinta maka mau jadi jalan kaluarna
tapi sim abdi gaduh hiji paminta dugikeun salam sim abdi ka anjeunna ka istri nu ku abdi dipuja-puja salamna intina masalam cinta di hiji pamuda anu telaksana cinta bertepung sebelah tangan tea akhirna sampai mati jadi jawab Nabi bila cinta merasuk ke dalam jiwa untuk di hati anak Adam dan Hawa henteu aya ubar nu langkung saena jadi ditepang jeung jalmi nu dicinta bila cinta merasuk ke dalam jiwa untuk di hati anak Adam dan Hawa henteu aya ubar nu langkung saena jadi ditepang jeung jalmi nu dicinta